Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kasadayana simkuring salaku perwakilan ti kelompok Mahabharata 12 IPA 5 bade nampilkeun pantonan wayang. Hiji poe nalika kulawarga Pandawa eleh dina kaulinan Danu jeung kulawarga Kurawa ngajak perang. Pandawa dina poe kahiji perang, rombongan Pandawa jeung Kurawa ngumpul di gurun Kurosetya anu lega dua pihak geus hayagan. Pasukan Kurawa dipimpin ku Duryodana jeung Dursasana, sedangkeun para Pandawa dipimpin ku Yudhistira salaku putra cekal kulawarga Pandawa. Nalika dua pihak geus siap perang, trompet ditiup tanda dimimitian perang Mahabharata. Ayo orang maju nyerang. Ayo orang maju nyerang pasukan Pandawa. Paehan sakawe pasukan anak ulah nepikeun aya nu nyesa. Pasukan Kurawa maju tanpa mikir deui, terus perang eta peupeus di antarana. Duryodana tuluy maju ka tengah perang jeung kapanggih jeung Nakula. Kadieu si anak ulah gelut jeung aing. Nantang sia ka aing. Sementara eta Yudhistira indit ka tengah perang tanpa make wajan sarta minta kurban ti akina Bisma. Sementara eta Arjuna mimitian nembak panah ka pasukan Kurawa sarta loba korban anu gugur ti kubu Kurawa. Rasakeun tah eta saria kekuatan panah aing Kurawa. Nakula bersakarat serta dibawa kabur ku pasukan Pandawa mundur. Wah, rasakeun eta Nakula. Aduh, nyeri kieu anjing. Terasa dewa sumping ngabantosan Nakula. Bangsat, ulah harap sia budong lanceuk aing. Eta janten sengit sareng seueur nyawa anu leungit. Dina dua sisi lajeng sadewa nyandak Nakula ka tempat anu leuwih aman jeung kudu dirawat heula. Anjeun kedah dirawat heula sebab anjeun hampir maot tadi. Sumuhun pun adi. Sarta saenggeus Yudhistira minta kurban ti akina, anjeunna ngagem jirah sarta dimimitian make tombakna jeger perang. Teras Yudhistira tepurungan Dursasana jeung ieu
kejadian jadi beki sengit. Aduh sia, Dursasana duel jeung aing. Dursasana sekarat teras dibawa kabur ke Duryodana ke tempat anu aman supaya bisa diobatan. Lalaunan atuh sia teh. Nyeri kieu teu kuat. Alah, siapa elehan, awak doang anu gede, ngaku titasan siluman, hate siana siga Hello Kitty, tahan heula sakedeung. Saterasna perang sengit lumangsung kalawan Bima anu ngalawan 1000 Kurawa. Aduh, capek kieu geuning euy. Buat loba anjing teu beak-beak. Kayak heula cicing. Gedeng dah jeung naon ya. Perang eta loba ngakan korban, salah sahijina nyaeta Abimanyu anakna Arjuna. Anaki Abimanyu. Aduh, bapak. Sanggeus nempo anakna ngamudag ragam kitu, Arjuna oge ngadat, pinuh ku adat. Manehna nyerang Kurawa nggunakeun anak panahna. Haram jadah teh Saria Kurawa, teu sieun pisan aing. Saenggeus kajadian eta datang momen akhir perang. Nyaeta perang antara Bima jeung Duryodana. Bima, tengeteun ieu. Sia bakal paeh di leungeun aing. Sakabeh tahta kerajaan bakal jadi nu aing. Tong harap sia dasar siluman, sia nu bakal paeh dengan aing. Rasakeun ieu bangsat. Kulut. Perang ieu dimenangkeun ku Bima sarta tangku Duryodana maot di leungeun Bima. Pasukan Kurawa mimiti mundur sarta ngungsi ti adegan jeung poyen panglima perang maranehanana geus budak. Sarta saenggeus pasukan Kurawa eleh Mandawa balik deui ka kerajaan Mahabharata sarta hiji poe saenggeus eta Yudhistira diangkat jadi raja ku rakyat Mahabharata.